Tak iya. Tak iya. Tong macam-macam matakna anguri sok bejakeun ieu si kribo gitu nya ka perguruan maneh. Geus pokona kitu nya. Bebeja we ka guru maneh. Aing sia rasakeun sia kribo. Wah, asa tegarana hate yeuh. Aya naon ya? Sok ingat ka murid yeuh, keur di mana ayeuna murid teh? Cing urang tempo heula. Wah, benar ternyata tegarna hate ieu murid nuju ka ayang kieu punya teuing deudeuh teuing ieu mah kudu ditulungan pula. Dina jag-jag waringkas jadi jag-jag waringkas deui. Wah, teu bisa ngubaran jarak jauh ieu. Gelut jeung saha murid teh. Oh, karek inget ieu ti paguron baheula musuh bubuyutanna. Kitu mah kukula rek susul ayeuna keneh. Guru, tolong guru. Dina jag-jag jadi jag-jag di. Oh, Ujang. Padahal Abah teu bebeja ka Ujang bahwa Ujang teh kalemahanna ku muncang. Ting saha wae anu boga ilmu muncang kewat jauhan ku Ujang nya Jangnya. Mangga. Tos ayeuna mah. Jag-jag waringkas di Jang. Sok Jang samisa. Aduh, lumayan deh. Aduh, sepi oke. Kalau kuroela. Aduh, ya ini anya di sahadi ya. Cetek ini. Iya.
Tong macam-macam matakna anguri sok bejakeun ieu si kribo gitu nya ka perguruan maneh. Terus pokoknya gitu nya. Bebeja we ka guru maneh. Si Kribo jeung saha eta tarung si Kribo. Tapi ulah ngarasa manehna jago aing eleh basa iraha tapi ayeuna mah aing geus wani ayeuna mah. Memang manehna geus boga jurus muncang tapi aing geus dibere ku guru aing. Ku aing sia rasakeun si Kribo samarukna aing teu apal kelemahan si laing. Si Kribo ku aing halangan sia jalan aku aing ti heula manehna geus ngahalangan jalan aing. Dan aku aing urang halangan sia jalana. Aduh, Skribo sia. Jeung aing panggih deui. Geuningan. Sangka si laing aing geus pae. Cager we. Ayeuna mah aing leuwih Hebat. ilmu aing leuwih luhur sia daripada maneh. Wah, Harita kuring eleh. Hayu ka dieu tutupkeun aing. lah. Sok. Geus. Urang adu jajaten deui. Ti heula kuring eleh sia ku maneh, tapi ayeuna kuring Sok, beda deui sia. Tong loba Rasakeun kitu ilmu aing. Ayeuna aing Sok. ku guru. Loba nyarita. Iya. Sok lah. Wis. Dieu. Sok eta di kitu. Oh, bagi menjaga baca baik. Siap. Rasakeun ya ilmu aing. Hup hup. Sia ngabongan ka aing sia. Hup, tapi aing mah eleh sia. Rasakeun. Aduh, anjir. Nah beda ya. Aduh, kaur nangtung euy. Ya. Wah, lumayan nih. Nah, aduh. Aduh. Ya. Iya naon iya. Tong macam-macam atake. Ayo baju saha ieu. Tingali aing menang naon ya. Naon? Aing menang Naon eta baju calana saha? Aing mana naon susun ieu baju beurang. Iya. Eta calana saha mane? Jadi boga dua. Kehen sia. Jadol sia jeung hitut deui sia ngahakan naon babak ieu sia. Sia mah awas dibalas. Siapa? Siap.